mah. Kapan terbawa dengan sang gak sorangan Pak terbawa dengan sang juga dua Pak minta bapak. Sudah mulai buka sepeda teh goblok wae sedikeun bener-bener ya teh naon jadi masalah mah anu bingung kadang kan prediksi deui ya teh beuteung lapar ya teh kumaha kana segala ka imah rek nyokot ieu segala ya dengan sangu sugan udah naik nyokot sangu ya saya sanguna sugan beuteung lapar ya tuh kan. Dahar sangu-sanguna sugan namun ka rumah aja berarti sugan ka empang sugan ka dayung sugan Hah? Dipaling kusaha. Tuh. Gusti, nu agung kunaon ieu teh nya sinarieun teuing mun eueuh nu mesen naon-naon acan pada ieu teh segala ge aya, calung aya, segala rupa aksesoris teh biasana sok anu pesen aya nu online anu kieu ya kumaha teuing atuh mending ngarasakeun sedih ngarangsa ya Allah Gusti nu agung gitu meni padahal mah aksesoris asal naon-naon oge aya kunaon nya atuh ieu teh Gusti nu agung ampun teuing dikersakeun ku Gusti teh meni eueuh nu nanya-nanyakeun acan geuningan ieu teh Dah naon kumaha ieu atuh mendingan aksesoris teh nanya-nanyakeun acan geuningan meuni sakitu nyeuna nu ngapoe oge ampun teuing Gusti nu agung mending ngarasakeun nyeri hate mending pangabutuh mah ngapoe atuh bah kumaha ieu coba tawar-tawarkeun atuh ini eueuh anu kumaha pisan geuningan ieu teh aksesoris rek turek calung rek angklung tuh rek segala ge aya bah itu teh geuningan tapi atuh kunaon sing sabar we kana dagang kecoa kudu sabar sabar na kumaha nya ngaranna ge tibang dagang naon eko tina eta sing sabar coba sing sabar sing tawakal dan kenge aya rezekina yo sabar wae ngan belum sabar ini teh hari dia sabar sabar ngan belum sabar iraha aya na atuh sabar ngan deluknya tapi para manaon atuh pamajikan ekos kitu mah so mikir atuh coba mikir mah mana mal wae ada jeung nyana atuh matak nyari hate barang jieun ngapoe tapi meu buktina sugan geudeung ge aya geudeung gerak usahakeun atuh geudeung sabisa-bisa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya teh ieu teh nya. Aya. Geuning aya tamu tah geuningan mah. Aya nu dek barang beuli sugan ieu urang aya milikna lah. Di mana Sampai di jangan di. Aja nih lah. Sok di jak ajeun. Tah geuning sugan nu dek barang beuli ieu ah. Asa ku ara reuas. Aya capek kunaon ieu teh barang beuli barang apa? Barek kumaha ieu aya naon ieu? Iya, Bapak juga bisa tentang hitung. Oh, gampang tuh Bang hitung mah. Kamari aya na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 meureun gitu. Lain eta maksud teh, Bah. Maksudnya hitung kumaha ya?
panghitungan kena eta jelema gitu. Mun bisa mapan merumuskeun lah. Oh, gampang tiba ngarumus mah atuh lah. Coba tingalikeun gara ieu rumusan Abah. Lamun kieu teh beureunan genep, 7, 8, 5, 7. Tah geuning jadi 57 geuning keluar teh kitu beureunan. Eta mah lain mah kita togel. Maksudna kumaha itu mah kita rumus. Hari kieu jelema mah jangkung, gede jangkung. Tapi jangkuan dari manehna. Heeh. Itu mah pendek kan jangkung sana sini rada pendek gitu maksudnya. Cakep bisa cepat hitungan supaya beunang eta jelema gitu. Oh, gitu. Sok sambil harabari udun gara bari ngobrol ya. Tenang we, kayak urang hitungan urang tempuk ku Abahnya. Aduh. Kapagi gini. Kayak gambaran ya. Gambaran nate jelema nate make topi. Make baju loreng lah, belah, make kacamata. Celana koneng. Tah, lompatnya ke mana eta? Kedeng urang teu pode nya. Waduh. Berarti itu terek ngaler ye. Ngaler. Coba sugan ke kadinya nya teh. Ayeuna kieu ye. Kulantaran ye waktu make Murah. Heeh. Buset teuing. Hampura ye nya. Heeh da. Asal kata ye. Arek mekelada teu bisa ngeupeul gitu. Keupeul hampura ye. Nya mah asa ke. Kurang ajar ka jelema. Lain mah. Doa ka dieu teh kitu we jelema. Lain, tapi itu naon kok bae kesusahnya. Lain lah. Tapi tong di nanya-nanya tong segala. Kamu segala sebagian antepkeun. Lari yeu antepkeun aki tong di ladena anu kos kitu mah heueuh geus tong ladena deui. Hai, Mak. Wah. Kalau ngomong-ngomong lapar ya. Coba kan yang barang dahar tuh isuk-isukkan barang dahar pisan. Segala yang dahar naon teh. Sok, coba kau nyokotkeun sanggup ka itu lah. Nah, yang teboga ngeureunkeun ka dieu. Ya tadi kalau di suguhanku ambek-ambekan wah ini teh lain sokkeun kejo mah ka dieu. Kopi mah aya, rokok ieu nu mere teu oge. Ieu hayang barang dahar beuteung lapar. Salah ka ngecebrek wae dasar diri ini. Aduh. Tah. Rek dahar kumaha aya sanguna eueuh. Nah, di teh mah Atuh. katakan ge Aweuna naon ieu teh? eueuh matakan ge kudu usaha ka ditu atuh. Jika batur neangan tutut kadang gasi ka mana ka ditu atuh. Nya geus atuh lah. Urang dengan tutut urang jual sugan anu pesan da Ya, tawaran. make naon Tutut heula ya. Aki-aki omongeun pisan atuh Beres sugan anu kosong. kosong. Dari ka tutut. Mangkat. Mangkat. Enggak cebrek wae. Para using Geus ngomong wae rek mangkat. usahakeun di bang 20.000 mah kana naon ah. Kalah tutut. Rokok teh 2 bungkus kitu mah hi ah ka ditu. Kalah tutut. Ai dibelbul kalah tutut. Nah, ka ditu. Tutut. Aduh. Ucul pandiri kalah tutut kingalikon nih bantuan kalah tutut sugana aing ini kalah tutut deh proses awas sekolah bodak sebab aing ngarat tutut karena digejemurkeun buset kok sarek ka mana bae gara yo aya ngabek di ngadang ogoh di baledog saku aing gara yo ampun teh gini teh aduh kalau tutut teu bebenangan aya nu ngagejeburkeun deui aduh ampun penting aduh Ah, ieu teh meni pararusing, dugi nu ngalatutut can datang, beas eueuh kumaha nya duit eueuh. Di mana aki-aki teh ngalatutut teh nya can aya keneh ka dieu wae can balik keneh wae. Lamun sabun mani ge keuna teh serang gedu sugan. Dikasih sapna sugan.
Iya neng karena tutut aya nu ngajebur kerja waduh ini ngadat paruguh pisan mun kapangi dileyak coba. Aduh ampun. Seuing teu kapangi jelemana. Mun kapangi mah nyao. Bubak gerayong. Oh. Wah, itu jelema meureun tuh. Pakai topi, pakai baju belang lain tuh. Mana. Itu Mana? Coba sok kelihatan tuh. Ah, Kelihatan tuh. Sok. Tuh, sok kelihatan. Nah. Ya puna. Ampun, Bang. Ampun. Ampun, Bang. Masih jong dia tayangan jelema tibang masalah naon ieu? Ya, abdi maling lauk ya, Bah. Coba lauk ningali. Tuh, tukang kos lauk. Iya, lauk kos kitu, Bang. Menang lauk di mana sih ya? Ih, tadi di rawa-rawa didinya aya nu keur kalah tutut. Astagfirullahaladzim sugono diparebutkeun teh lauk gede geuning. Lauk ieu. Nya.